Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Chandra Irawan di Chansi Channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Semoga Anda terhibur. Terima kasih. Sayangku. Ya, apa? Astagfirullahaladzim. Aduh, was urang mah. Ari mana lamunan? Ari abang kunaon? Awas ngimpi macem-macemnya. Lain, mak jangan sirah. Aduh. Maknya jangan sirang ngimpi sayangku. Cing cakap langsung. Naon ari emak? Ya, Naon ari emak? lu siapa ngimpi naon? Tadi teh ngimpi abah teh ngimpi ke emak ke baheula. Waduh. Sam, cing. Keur bobogohan jeung emak, keur masih kene can boga budak. Meni asa indah teh. Waduh, lumayan lebih ke sayangku. Bener. Coba lamun bisa disetel mah setel ulang deui, teu bisa. Lain mah tuh. Teu mah mending ngareureuwas atuh mah teh. Abah nu ngareureuwas. Mak teh keur pas ngaliwat teh si abah keur naon? Bener sumpah mak. Jeung emak ngimpin oge. Waduh, si abah mah. Nah atuh mah lain sare jadi panggih. Da mana teu sare abah hungkul. Jadi abah hungkul anu ieu namun emak sare, abah sare ke panggih tina ngimpi. Atuh sare kumaha? Obat tidur atuh. Okas sekali. Naon mak? Naon? Ya we mak tuh. Awas, Jangan siap, aing mah. Emak teh isukan diajak wisata. Wisata naon? Wisata kuliner? Henteu jalan-jalan ka itu nyaba. Eta teh cek si Haji teh emak teh dibere baju, dibere ongkos, cenah di jajanan gratis. Aku minta bakal heula. Tuh, angker pasti minta duit deui aing mah. Kela. Sok atuh, minta heula bakal. Aduh, mak Atuh abang piraku emak teh nyaba jauh-jauh teu nyawa duit. asa inget. Oh. Sejang. Ka dieu. Bisnis. Naon? Jang, emak teh isukan dedek nyawa saja, diajak ke Haji. Anu tadi kan abah teh mere duit. Tadi teh yang ongkos gawe maneh. Ai si Abah ente baju teh teh keur meuli baju. Tiap motor kan baju ngan iya we tuh. Heuh, kan dia ke mana tadi? Ai si Abah. Da cari Aduh eta dompet bujangan kieu mah. Emak teh pang meulikeun eta. ieu abi teh keur meuli baju, Abah. Heuh, kemarin minjem heula tadi teh mere teh sabaraha 20.000. Naon malah 1.000. Oh, 15.000. Aing mending geus lieur ieu. Geus baik dompet kalikeun. Mak. Geus we ieu saayana nya. Ieu mah jang ongkos hungkul, lamun teu cukup di ditu jang dahar meuli mie anu di gelasan teh nya. Eta kan murah. Cai teh meuli anu 500-an teh anu di gelas teh nya. Atuh emak nyaba jauh-jauh. Pokona kieu we, isukan emak edek nyaba. Jeung si Ceu Haji, jeung Ceu Romlah. Abah bagian nyangu. Engke si Sujang bagian ngepel, jeung asuh barudak heeh jang. Pokona mah isukan emak edek holiday. Abah geus tunuh ieu jangan sirah. Nya Abah geus tunuh lah. atubahnya isukan abis subuh-subuh da inditna nya Ya, banyak. kumaha ieu hampurannya ku abi cara diatisna. Nah, ketika deui mah. Jadi gantian. Ini telah. Bos, saya mau turun dulu.
bos, tunggu bos. Silakan bos. Aduh, karpet lu bos. Asep matelat. Apaan teh? Panas. Asep. Ya kumaha? Korek mobil lah bos. Aduh. Ieu mobil. Tekan kalah, domean heula. Manis. Tos bos, aman tadi bos. Silakan. Seit kumaha ieu muka panas ieu hareup. Mana ieu barudak? Hei, kudang tepi. Ya tarapi. Astagfirullah. Ini lagi kamu kakeun nyaho teh apa ieu teh. Naik angkot pada gitu. Mal mau ngake pantau Kacamatana jadi tepoe. Oh, nah. Eta mendung tadi teh. Aya si Ece. asa beng rasa dunia teh. Aduh, pisan Ce. Mobil eta oge ih. Komo lamun naik mobil anu hiji deui ya tingalikeun tah mobil tah. Sok coba. Eta sarana teh dadas. Ece kok loba eta mobil. Iya atuh. Saha deui atuh. Sok coba ieu ieu geura. Habakeun. Hatur nuhun pisan nuhun ieu acu abi geus diajak wisata nuhun pisan. Naon Rek salaman heula ceun nuhun pisan tuh pasti abi ieu tiung bagja. Pokona mah ece mah sing tamah beunghar nya. Ayo ceun. Nyasap dadah. Yuk. Mau dibayar? Iya teh endos teh mayar, iya teh. Apaan dibere ku ece ieu teh dikirim-kirimkan ke Eueuh, zaman ayeuna kudu mayar, kudu gratis eueuh. Apal kitu mah Apal kitu mah emang geus gaya-gaya kieu. Bayar. Ah, geus aya catatanana. Moal ceun. Kumaha abi dicarekan ku si Abang. Abi dicarekan ku si Akang. Bayar.